mitra anu sami-sami ngabadungan dongeng, mangga dongeng urang teraskeun deui. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS para mitra teh karaos bagian ke-80 ya para wargi. Aduh, dincak bagian ke-80 gitu nya. Aduh, bakat ku betah ieu para mitra hirup di dunya. Alhamdulillah. Mugi-mugi kabetah urang sareng ridho Allah nu Maha Kawasa. Mangga para mitra sadaya, gara-gara harta urang lajengkeun ari kembang bawang cenah naon namina ulaten. Kembang bawang namina ulaten. Mangga para mitra dongeng nu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-80 urang lajengkeun wae wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-80. Para wargi sadaya mangga dongeng urang lajengkeun deui carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Meunang sawatara menit mah para wargi eulis wiwin tacan cumarita naon-naon. Kalah ka melenguk we, tapi akhirna mah teu burung nyarita sanajan bari melenguk oge. Janten ibu sareng bapa mah teu aya hubungan naon-naon ayeuna mah sareng Neng Dedah teh Kang. Ye, sama apang ge ayeuna mah tos teu aya hubungan naon-naon, bujeng-bujeng sareng Neng Dedah. Sanaos sareng luar ti Neng Dedah ge teu aya hubungan ayeuna mah. Waler Cep Hardi sajelasna. Nya upami ibu sareng bapa tos teu aya hubungan mah kantu nyangakeun we ka akang. Kitu ge upami akang leres-leres moal ngaraos lingsem, moal ngaraos kaduhung mileuleheungkeun ka abdi abdi nu tos kauninga ku salira akang. Dina kategaduhanana sangem coagna mah kasebat. Heureut pakeun pungsat bahan. Lis, kangge akang ti kapungkur kene parantos sasanggem ka eulis. Akang mah sanes semandang kana hartana, perkawis harta atanapi kalungguhan sareng titel kangge akang teu diangge ukuran. Utamina mah urang tiasa paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan. Tiasa silih siram ku kanyaa silih simeuh ku kadeudeuh. Mali sangep akang sareng sawur wargina Kikarta teh manu ditongo. Istri mah wajar malih teu aya lepatna kagungan caroge kanu beunghar sanaos istri teu aya kagaduh ge ku perkawis harta. Naon margina istri teu aya lepatna kagungan caroge kanu beunghar atanapi kanu tahapan luhur. Margi istri mah uruseun caroge, tanggungan caroge. Pami istri beunghar pameget teu kirang kagaduh, beh dituna teu aya kagaduh, ta eta kirang sae. Sami sareng pameget nyalinung kagelung. Saur baya Kikarta teh mah aya kasebat na pameget nyalinung kagelung. Komo bari pameget teu kagungan damal mah ukur ngandalkeun nu janten istri. Pan awon pameget anu diurus satuangna diurus anggeanana, diperyogikeun sesepanana ku istri. Da kitu tulis janten ibu sareng apa tos teu aya hubungan naon-naon sareng anu sanesna oge. Lumawi mangga ayeuna mah urang nepangan heula ka ibu sareng ka apa. Etang-etang eulis silaturahmi komo kitu eulis tos lami teu patepang. Tangtos ibu sonoeun geura ka eulis, saur Cep Hardi akhirna. Ngajakan eulis wiwin. Harita teh bade hari nepangan ka ibu ramana Cep Hardi. Kumaha atuh Mang? Eulis wiwin make nanyakeun heula ka Mang Oded. Nu maksudna manaha kaidinan henteu. Jung bae ka ditu mah. Malah aya alusna silaturahmi. Nandakeun eulis henteu boga hate geuneuk maleukmeuh, ceuk Mang Oded ngidinan. Sabab eulis wiwin kenalna jeung Cep Hardi lain anyar-anyar. Sajabati kitu Mang Oded percaya kana kateguhan Cep Hardi jeung eulis wiwin. Geus kitu mah eulis wiwin disalin deui ku pakean anyar kalawan di sapatu. Teu sakumaha lila eulis wiwin norojo ti kamar. Mang punten atuh dikantun heula sareng ieu eulis ditambut heula bade nepangan pun biang.
Mangga Aden mangga mung punten we mulina jajapkeun deui ka dieu. Insyaallah mang tangtos dijajapkeun deui ka dieu. Atuh Ujang Adut mah atos we di dieu Ujang dangkege Aden bade ka dieu deui. Ceuk Mang Oded nyarek milu ka Mang Asadut. Aduh. Kumaha tuluy janten oray mamang lah. Piraku buntut bade misahkeun tina hulu mah panginten disebat oray buntung. Temal Mang Adut bisa dina nema nama. Harita teh para mitra dipapandekeun kana oray. Geus kitu mah bring arinit datang ka jalan tarumpak beca, Mang Sadut misah sorangan. Cep Hardi jeung Eulis Wiwin sabeca duaan. Dasa piraku kolot wungkul tiluan kudu sabeca onaman mah. Kuriak becana ti jurali. Nu teu kacaturkeun di jalana geus tepi deui harita teh ka bumina Bapa Miharja. Kalacat arunggah kana teras kalawan Cep Hardi uluk salam. Bari ngetrok-ngetrok panto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menang 2 kali Cep Hardi. Uluk salam tapi ti jero teu aya nu ngawaler. Gua nuju teu araya tukang Aden jalaran meuli asa jarempring kieu geuning. Ceuk Mang Sadut boga sangkaan ibu ramana Cep Hardi teu araya. Nya Mang Adut meuni jempling kieu nya. Tapi ke urang tempo ka tukang bisi keur ditarukang. Waler Cep Hardi jerut lungsur. Teras ngoreleng badai jalan ti pengker. Atuh Mang Sadut jeung Eulis Wiwin dariuk dina kursi di teras. Kabeneran pantonu ka tukang muka. Atuh bus Cep Hardi kalebet. Parang ibuna Norojo ti pawon nuju masak. Atuh Cep Hardi saurna, "Buda Mang." Geuning Hardi. Jeung saha ka dieu Hardi? Biasa bus sareng Adut mung aya nuju ngantosan di payun jalaran namanya abdi uluk salam teh nu ngawaler geuning. Disangki mah nuju teu araya dupi apa ka mana Bu? Keur ka masjid salat lohor jeung atuh buka pantona ari jeung si Sadut mah. Ka ibu reka kagok ieu nyepankeun heula karihan. Mung itu Bu aya tamu bade nepangan ka ibu. Cep Hardi henteu disebatkeun aya Eulis Wiwin. Aya semah saha? Ibu Komala neuteu. Buka tepangan heula we ku ibu. Semah ti mana nya? Saur ibu Komala teras kalebet. Dituturkeun ku Cep Hardi keletrek ibu Komala muka kunci. Ana berai horeng aya Eulis Wiwin jeung Mang Sadut. Atuh ibu Komala saur, "Euleuh, geuning aya Wiwin." "Ibu damang." Eulis Wiwin ngorejat tuluy sungkem. "Cager di mana ayeuna teh Win?" "Sareng pun paman Bu." "Ke ari Wiwin ka dieu teh sorangan atau bareng tepung di jalan jeung Hardi?" Saur ibu Komala bari ngalirik ka Cep Hardi. "Sareng abdi Bu, jalaran neme abdi sinang heula ka bumi pamana Wiwin. Teras dibantun ka dieu sauranya teh palai tepang sareng ibu." Waler Cep Hardi bari ngalirik ka Eulis Wiwin nu keur tungkul. "Heueuh, syukur we ka dieu mayap ka jero atuh." Saur ibu Komala. Bus sarerea ka jero kalawan pantona ditutupkeun ku Cep Hardi. Ari Mang Sadut harita nyolong krong ngajak sasalaman. "Damang Bu, abdi teh puntoe teh Bu." Ceuk Mang Sadut make ngahehe. "Ya Allah hampura Jang Adut menikah kara-kareret. Cager dina waktu ieu mah. Usum naon di ditu Jang Adut?" "Aduh, nu mawi." "Usum halodo Bu lah." "Hutan usum halodo nya. Da di dieu mah hujan wae Jang Adut. Ari pare di ditu keur kumaha? Di dieu mah kakara gede pare." "Meuy ageung pare di dieu ibu sami we. Di ditu mah katinggalna ku abdi mah. Pare teh nu caricing we. Lajeun dareng deui katebak angin sung." Temal Mang Sadut ibu Komala nyeleukeut. "Heuh, dari si Toen kalakuan teh. Aya ku pinter ngajawab namanya. Nya heueuh atuh pare mah kabeh caricing, eueun nu lulumpatan atawa ajerag-ajeragan barina oge. Nu dimaksud nanyakeun keur naon teh? Nah keur gede pare, nah keur beuneur, nah keur hejo atawa geus rampak karoneng. Kitu maksud teh." "Tah, upami ibu naroskeun kitu." "Rupina mah ku abdi bade disangemkeun nuju caricing we sumuhun." "Sumuhun ditu mah namanya talanur ibu." Temal Mang Sadut bari nyereng. "Kenya Win ibu rek nyepankeun heula karihan. Sing jongjon heula nya da ada apana Hardi ge moal lila ge balik ti masjid." "Mangga Bu nuju barang damel mah lajengkeun." Ceuk Eulis Wiwin leos ibu Komala ka pengker. Teras nyepankeun karihan atuh Cep Hardi nuturkeun. Maksudna bade aya saurkeuneun ka ibuna. Pareng Bapa Miharja sumping mulih ti masjid jalan ka pengker. "Ai geuning aya Hardi." "Iraha ti ditu Hardi?" saur Bapa Miharja. "Nyos ti rompok mah teu tuju kumaha damang Pak."
Cek Cep Hardi terasungkem. Cager nari itu jang sadut teu milu ka dieu. Dieu itu dilebet malih sareng Wiwin. Waler Cep Hardi bari calik dina kursi makan. Margi ayeuna mah meja jeung kursi makan dipindahkeun ka tukang. Wiwin mana? Wiwin nu kapungkur di dieu teh apa? Oh, kutan. Nanya ibuna aya Wiwin. Pamiharja ngalirik kalayan naros ka garwana. Muhun malih ka dieu na ge sareng Hardi, jalaran Hardi masih nang heula ka bumi pamana Wiwin. Waler ibu Komala bari nyician cai enteh 3 cangkir. Di mana ayeuna Wiwina? Itu dilebet pa sareng Mang Adut. Waler Cep Hardi bus Bapa Miharja kalebet bade nepangan heula eulis Wiwin. Ai geuning aya Wiwin kumaha cager Win? Pangesto Bapa samulihna kumaha? Eulis Wiwin gancang munjungan. Alhamdulillah ieu mah keur pareng sehat. Kumaha ieu Jang Adut sarehat ujang? Waler Bapa Miharja naros ka Mang Sadut. Alhamdulillah Bapak. Aduh, diangkat besi Bapak. Nah, Jang Sadut meningarekeun kanu sepor bae. Make nanyakeun teu angkat besi sagala. Boro-boro kuat ngangkat besi, ngangkat inung nasi kunyit teh ge. Geus teu kaduga Bapak mah. Saur Pamiharja gumujeng. Insyaallah teh. Hapunten Bapak nu dimaksud teh manawi. Naroskeun teh teu angkat-angkatan sung. Sanes teu angkat besi. Aduh hapunten yeuh bibir punten lah. Nu salah mah Bapak ke? Dasar si Adut. Kumain Adut? Naon teh ya Bapak? Eta dina punduk Dut, aya keneh Dut. Aduh, menuwi betaheun keneh we Bapak. Malih ayeuna mah langkung boncenang herang sung. Teh Mang Sadut teu kapalang bangor. Ari Wiwin ayeuna teh di mana matuh teh Win? Saur Bapa Miharja neme naroskeun ka eulis Wiwin. Para wargi anu mulia, sakumaha nu kauninga Bapa Miharja neme naros deui ka eulis Wiwin. Atuh sabada Bapa Miharja naroskeun dijawab ku eulis Wiwin. Di ditu we sareng pun paman di Jalan Sudirman, Pak. Temal eulis Wiwin bari tetep tungkul bangun lunggu. Jadi Hardi teh ka ditu heula nya. Sumuhun karorompok lajeng anjeunna ngajak ka dieu. Syukur we ka dieu mananakeun urang teh. Manyangkeun tali duduluran, manyangkeun kahadean. Samalah kacibaja bakacida bagjana kacida mangfaatna lamun urang daek turemineng silaturahmi. Sabab di mana-mana ge nu silaturahmi mah eueuh nu nyaritakeun kagorengan. Tapi nyaritakeun kahadean, nyaritakeun nu baris pibagjaeun boh keur di dunya, boh keur di akhirat. Mau bari duaek urang silih tulungan, silih bantu. Kudu hirup rukun sauyunan atuh. Daek nyaangan kanu poekeun, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Sareundeuk saigel sabobot sapihanean. Ulah nepi ka pahilir-hilir nyamani, pagirang-girangnya tampian. Poko nama pang-pang nama jeung batur sakasur. Nugeus laki rabi ningkat jeung batur sadapur. Ningkat jeung batur sasumur. Ningkat jeung batur salemur. Kakitu ceuk barayane Ki Karta teh ama. Ceuk istilah dina basa naon geuning cenanya. Cek dina katerangan agama mah geuning disebutkeun nyata hablum minanas nata teh. Saur Bapa Miharja ngalirik ka Mang Adut. Sumuhun Bapak lah kitu sumuhun. Janten pokona mah nu disebat ku Bapak teh ceuk Sadut bari mesem. Pokona mah eta nu disebut hablum minanas teh Jang Adut. Jadi bener tate, urang teh jeung papada nyu hirup di alam dunya deui. Tak kitu disagedengeun kade ulah nepo kana nepi ka poho kana hablum minallahna. Ibadah ka Allah kitu ta. Sumuhun aduh Bapak lah. Eta teh hatur nuhun we, abdi mah asa diemutan sun ku Bapa kitu. Janten upami aya nu nyarioskeun masalah eta teh meuni asa nyerep cenah. Kana ati sanurupai. Naon ati sanurupai teh Sadut? Hapunten.
maksud sumungan eta di sanubari Bapak. Temal Mang Sadut para mitra. Tungtung naon ente dihampura cek pikirna bisa dianggap ngaluluhuran. Nya memang bener ketang. Aidina urang hirup di alam dunya mah paku kumaha teh jeung nu papada hirup deui. Jeung memang silih benerkeun tadi ge ku Bapa disebutkeun kudu daek nyaangan kanu poekeun. Dasa pinter-pinterna ge jalma atuh hiji waktu masok aya poekeunana sok aya pohona. Tah mun kabeneran keur poho kudu daek dielingan kudu keur caang. Mun keur poe kudu daek dielingan kudu caang. Ulah sabalikna dielingan teh kalaka nyangangang salah pandet teh. Tah nu matak ai silih benerkeun mah tugas urang minangka manusia. Pan tadi ge disebutkeun hablum minanas. Moal nya jelema salah kudu dianggap bener bae. Atuh sarua jeung teu daek ngageuing we, teu daek ngelingan. Nu salah masalah we, ulah anu salah disebut bener. Abong kena ka kulawarga atadu weh kanu wawu. Cek istilah ayeuna mah naon peda kadulur meureun naon cenah. Aya basa geuning eta tah nepot-nepot kitu jeung adut naon teh sumun cepotisme mun Bapak. Lain cepotisme meureun. Nepotisme mun teu salah mah. Saur pamiharja torojol Ibu Komala garwana Bapa miharja norojol. Mairan cai tur dibakian atuh eulis wiwin pokna bangun era disuguhan ka erat disuguhan ku urut dunungan. Aduh ibu mending ngarepotkeun teuing sawios atulah kurah keri pokna kalawan Mang Sadut Maira. Aduh sumun ibu lah mending ngabarubahkeun pisan anu sanes tamu abdi mah ibu sumun. Ngabarubahkeun naon ari jang adut piraning cai peperieun kuehna teu boga. Alar Ibu Komala bari nyimpen cai dina meja. Jang Sadut, kulan hari tamu jeung sema naon bedana? Da ceuk Bapa mah sarua tamu teh lebesna tina sema. Aduh. Obi ngemutkeun lemesna mah leres, lemesna teh tina sema tamu teh semu. Naing sing abdi mah benten Bapa. Kumaha bedana sema jeung tamu? Pami sema mah sok ngahesekeun boga imah sun. Hari tamu mah hade tata hade semu janten tamu gitu. Ayaku bisa eta si Sadut. Ayaku pinteran si Sadut. Nyaan euy adut mah hebring. Saur pawiharja kalayan ngagumujeng meni ngagak-gak. Atuh Mang Adut ge ngaheheh kalawan pokna. Ayo. Sanes pinter gan lu. Ning lumayan we manawi ewoy kitu. Boncenang herang teh manawi suun kitu. Aya keneh boncenang teh dut. Atuh kan tenan we. Insyaallah teh. Muni emut we kana boncenang teh tu. Sanes aya keneh deui nanging langkung herang ayeuna maksud Bapa menawi teh suun kitu. Temal Mang Sadut. Atuh barakatak pamiharja gumujeng meuni siga nu kalandep ongkohan anjeunna maresep kana heureun. Barang harita ditemal ku Mang Sadut, atuh barakatak teh para mitra sadaya, Bapa miharja harita teh gumujeng. Meuni siga nu kalandep ongkohan anjeunna mah resep kana heureuy. Nah, eta Jang Adut. Bapa malah mun aya Jang Adut teh asa kahibur sabab Jang Adut masuk humor wae geuning. Saur Bapa miharja. Ibu Komala saurna. Apana ari hardi teh saurna teh aya peryogi ka apana? Aya perlu naon cenah? Duh, ka atuh tepangan heula we sakedap. Ke Jang Adut, Bin. Ditinggalkeun heula ku bapanya. Mangga Bapak, Jung. Teh Mang Sadut manggut malah Wiwin ge harita manggut. Leos pamiharja kapengker dituturkeun ku Ibu Komala. Aya naon kitu har? Dinas? Taros Bapa miharja teras calik ngareneng sareng Ibu Komala garwana. Manawi pisang ngemeun ka apa sareng ka ibu nanging langkung dipayun. Mugi apa sareng ibu ngahapunten bilih acariosan abdi nu kirang ka ulem atanapi anu kirang raos katampina ku apa sareng ku ibu. Ieu apa oge ibu ku ayana abdi ka dieu teh.
saperkawi seja silaturahmi kasepuh sanaos bari abdi luga glegog oge teu jingjing teu bawa sanggem paripaosna. Ih har keur apa jeung ibu mah ku kadatangan nu jadi anak oge geus ngarasa bunga ngarasa bagja nu eueuh papadana danakeun anak mika inget turnya ka kolot. Ari perkara rejeki mah kumaha parengna ongkohan kolot mah teu ngarepkeun teuing kikirimanana. Ceuk tadi ge perkara rejeki mah kumaha parengna. Eta aya perlu naon atuh pok geura caritakeun nu jelas. Ulah rek didingding kelir di sinang siloka. Ngarah pugu tur gancang ka hartina kudu jadi kolot teh. Saur Bapa Miharja bari neuteut. Ieu manawi pa oge ibu. Dina wangkid ayeuna mah abdi teh parantos kabiruyungan hoyong ngawangun rumah tangga. Mun hartosna mah hoyong gaduh istri, jalan abdi teh beuki dieu asa beuki nyedek karep ka sepuh. Sajabi ti kitu piraku abdi kasebatos langkung dewasa bade dimemenan wae ku sepuh utamina mah ku ibu. Sakedah mah putra nu ngamemenan ka sepuh. Atuh sajabi ti kitu kaleresan ayeuna abdi parantos didamel. Sanaos gaduh penghasilan cekap kangge neda oge. Tah janten hartosna mah ai teu aya nu ngokolakeun mapan cilaka panginten seep teu pugu. Tak kitu maksad abdi ka dieu teh. Kaleresan abdi cuti kantun 10 dinten deui. Saur Cep Hardi nembe ngajelaskeun yen anjeunna parantos kabiruyungan palai kagungan bojo. Oh, jadi Hardi teh hayang boga pamajikan gitu? Taros Pamiharja bari neuteut. Sumuhun Pak. Waler Cep Hardi ponok kalayan tungku. Nya teu naon-naon ari bener-bener mah geus hayang boga pamajikan. Da memang sakuduna samalah kubab agama ge. Urang teh kudu boga pamajikan teh jeung tibatan urang. Engke ngalajur nafsu bisi tigebrus kana jurang kahinaan. Awewe boga salaki kudu disabab ceuk tadi genu laki rabi teh sarua jeung ibadah cenah kitu tah. Terus engke urang boga tugas ngarundaikeun turunan. Jadi teu naon-naon rek boga pamajikan mah turus sakira geus kadada kaduga. Geus sanggup dina tanggung jawabna. Sabab lalaki boga pamajikan teh teu cukup ku cinta atawa bogoh bae. Disagigireun cinta atawa bogoh teh kudu dibarengan ku sanggup ngabayuan anak. Nyaeta maraban atawa ngaresikoan. Makean tur ngimahan. Dina ngimahan eta nahamang meulikeun, nahamang nyieunkeun, nahamang nyewakeun. Pokona bisa merenahkeun anu jadi pamajikan. Da sapiraku boga pamajikan. Rek rungkarengko di ipongpok imah batur atawa dina panyaweran onaman mah kapan teu pantes meureun ku batur disangka jalma tunawisma. Eta ge geus aya implengan pikeun pamajikaneun teh hayang acan. Nu hartina mah kira-kira Hardi geus boga ceungceuman nyebut hayang boga pamajikan teh. Da ai can boga implengan mah nyebut hayang boga pamajikan ge eueuh hartina atuh. Lain eta kira-kira geus aya ceungceumanana, saur Pamiharja. Atuh ibu Komala mairan. Nya keur ibu ge moarek ngahalangan moarek nyarek Hardi rek boga pamajikan mah. Asal kanu sakira bener akhlak kalakuanana. Turna sakira bisa dibawa rumah tangga leutik. Daek dibawa sangsara maksud teh. Disebut rumah tangga leutik lain leutik jelemana tapi leutik tahapanana. Sabab sok aya awewe nu daek dipihukum ukur ngerong kana hartana bae, ngerong kanu loba duitna bae. Teh dituna nu disebut awewe pidunya. Tapi awewe ge teu kabeh kitu ngan ieu mah sok aya di antarana awewe pidunya. Ceuk bahasa Jakarta teh mah cenah. Ada udang, ada uang, abang saya, tidak ada uang, abang payah. Naon cenah ceuk istilah ayeuna mah cewe matre kitu. Eta geus aya nu rek dipiharepna ku Hardi. Mun aya urang mana, heug atuh kenalkeun ka ibu jeung anak saha. Oge nah geus katingali akhlak kalakuanana atawa kumaha. Cing caritakeun ka dieu ka ibu.
Blak-blakan we ulah disumput salinung di Sinang Siloka barina oge ulah di dinding clear di Sinang Siloka. Saur Ibu Komala inti sarina masami sareng nu janten caroge. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Hardi ditanya kudu jadi indung bapana tuluy ngajawab. Ari kawit nama ti kampung Bu. Nanging ku abdi parantos ka Bandungan ti kapungkur perkawis akhlak kalakuanana teu nguciwakeun. Ibu jalmina sopan atuh kana barang damel ngurus rumah tangga tos tiasa. Pami ngawarahat nepi ngaburukan teh mah teu kedah diburukan deui Ibu. Kasaha jeung ka urang mana tatu teh sok caritakeun. Langsung we blak-blakan caritakeun ka Ibu balakakeun. Ulah dilila-lila hayang wabuh hayang nyaho Ibu mah. Taros Ibu Komala teu leupas tina paneuteupna. Sumun ka urang kampung nanging jalmina teh tos aya di dieu. Waler Cep Hardi teu acan ngajelaskeun kasidadap kasiwaruna. Atuh Bapa Miharja nembe sasauran naros. Ke. Kan geus aya di dieu teh kasaha na kadeda nah ka Juwita. Sanes kadeda sanes ka Juwita. Mung nu kantos calik di dieu we malih kapungkur ku Ibu parantos diangkeun janten kula warga. Waler Cep Hardi kanu kungsi di dieu ke. Kawiwi nu dimaksud ku Hardi teh taros Bapa Miharja bari ngalirik ka ingkang garwa. Mun ka eulis Wiwin Pak. Waler Cep Hardi nembe ngajelaskeun kalayan saurna. Malih parantos nyimpen cariosan ka pamana. Atuh Wiwina parantos nampi bari dicanak ngawangun rumah tangga ku abdi Bu. Hutan urek dibawa ngawangun rumah tangga ku Hardi teh eulis Wiwin. Eta ibuna kumaha ngarujukan Hardi rek boga pamajikan ka Wiwin. Saur Bapa Miharja para mitra. Naros ka ingkang garwa bari ngaliri. Ibu Komala para wargi sadaya ditanya kitu kudu jadi salaki anggur ngahuleng. Bari ngabetem teu nyarita teu naon atuh Pa Miharja. Sakali deui nanya, kumaha ibuna? Eta kira-kirana ibuna ngarujukan Hardi boga pamajikan ka Wiwin. Saur Pa Miharja sakali deui nandeskeun. Naha nu jadi pamajikanana ngidinan atawa henteu. Kana perkara rencana Hardi hayang boga pamajikan. Atanapi Hardi hayang ngawangun rumah tangga. Jeung eulis Wiwin urut badega manehna baheula. Waktosna see.